Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun melujung sumping patepang deui masih sesarengan dina Angginesa channel ilmu pengetahuan dan budaya. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang baris ngabahas perkawis contoh hiji-hijina pupuh. Insyaallah pupuh anu insyaallah dikawihkeun ku urang dina video nu ayeuna teh nyaeta pupuh Mas Kumambang. Sapertos anu dipikawanoh ku urang dina video nu sateuacanna yen pupuh Mas Kumambang teh ngabogaan sifat atawa watak prihatin, sesambat, nyeri atawa nalangsa. Dina ieu pupuh aya tandak atanapi panambih. Langsung wae. Itu kusir bangun ambek teuing turun tina delman kuda dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkena ka satolaip padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula. Naha abong teuing nasib abdi jadi hiwan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan abong kena abdi sato tengah rasa kenu capek sadi dinten pae poso mogok sote awak lumse. Sakitu anu kapihatur kade lali like, subscribe, sareng komen. Kanggo anu bade naros atanepi anu priyogi ditaroskeun biasa di kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.